A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zurriyyati wa ahli baiti wa jami'i sahabat wa jami'il ulama wal fuqaha wal man wa jami'i mu'allifil kutub wa khususan Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Kushin wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar fa anallahu bi ulumi makramati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta alaihim waladhdallin rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Hadhi buyutum min kitabil kushini man qala ba'da salatina wa nusallimu li Muhammadin wa li alihi wa sahabati madara syamsun fis samai wa anjumu. Hadhihi ari ieu risalah buyutun eta pirang-pirang bait min kitabil Kushini anu kenging ngalap tina kitab Syekh Zainuddin urang Kushini. Man nyaeta jalma qala anu ngadauh eta man ba'da sholatina sabada maca shalawat urang sadaya wa nusallimu sareng maca salam urang sadaya li Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wali alihi sareng ka kulawargina Kanjeng Nabi wa sahabati sareng ka para sahabatna Kanjeng Nabi madaro salagina muter naon syamsun panon poe bis samai di langit wa anjumu sareng pirang-pirang bentang. Dina dua bait ieu musannif ngajelaskeun yen ieu risalah nadom teh kenging nyutat tina kitab Syekh Zainuddin bin Ali Al-Kushini sakumaha entos dipayun dina muqaddimah. Syekh Zainuddin ieu lahirna dinten Kamis kaping 12 Sya'ban tahun 872 Hijriah di daerah Kushini anu letakna aya di kota Malibari. Kitab-kitab karangan anjeunna seueur diantawisna Hidayatul Adqiya, Tuhfatul Ahya, Irsyadul Qasidin fi Ikhtisari Minhajil Abidin karya Imam Al-Ghazali nu diringkas ku anjeunna ya. Anjeunna nyaeta ngadawuh dina kitabna kin imanuna eta dawuhan Al-Kushini nya. Dina sabada maca shalawat salam ka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kulawargi sahabatna nya. Salagi panon poe muter sareng bentang-bentang. Oge mugi urang sadayana kenging barokah wasilah ngaos ieu kitab amin ya rabbal alamin. Imanuna bid'un wa ainun syu'batan yastakmilanha ahlu fadlin ya'dumu. Imanuna ari iman urang sadaya bid'un eta aya 70 eta aya 7 wa ainun sarang 70 naonana syu'batan cabangna yastakmilanha anu milang-milang sampurna nyaan kana eta 77 cabang saha ahlu fadlin ulama ahli utama ya antumu anu agung eta ahlu fadlin. Dina ieu bait musannif terangkeun atau ngajelaskeun yen cabang iman eta aya 77 cabang sakumaha nyandak tina dawuhan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saur Kanjeng Rasul al imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman eta cabangna aya 77. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Ari nu paling afdal nyaeta kalimah la ilaha illallah. Wa adnaha
jeung anu paling rendahna ti antara 77 ya imatatul ada anit thariq cek Nabi. Nu paling rendahna nyaeta nyingkirkeun naon bae nu matak bahaya ti jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Haya rasa isin eta termasuk cabang tina iman. Eta saur Kanjeng Rasul. Ningali tadi saur Kanjeng Rasul nyingkirkeun naon bae nu matak bahaya ti jalan eta ternyata padamelan jalma iman. Naon bae nu matak bahaya? Aya beling, aya paku, aya naon bae nu matak bahaya. Jadi jalma iman akhlakna lain ukur mentingkeun awak sorangan tapi mentingkeun oge kamanfaatan keur balarea. Eta dipikirkeun ku jalma iman. Yastakmilanha ahlu fadlin yadumus. Tungtung baitna saur para ulama anu 77 cabang iman ieu eta baris nyampurnakeun kana diri urang. Lamun urang bisa ngamumule anu 77 cabang ieu, insyaallah dunya akhirat maslahat. Semoga urang sadayana tiasa berusaha nyampurnakeun diri urang ti awit ayeuna ti mimiti ayeuna, amin ya rabbal alamin. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa biyaumi yafnal alamu. Insyaallah eta bait kangge salajengna nerangkeun cabang-cabang iman anu 77 teh. Mugi sehat panjang umur. Cekap sakieu wallahu a'lam bissawab.